Jangan lupa protokol kesehatan dan memakai masker. Diis wa di mah Puguh atuh. sok udut kene mane wa. Heuh, ieu katingalina. Atuh sieun paeh kitu. Atuh apaan paeh mah iya aya keneh korek. Dur. Cing kasbon lah euy. Sugan ayam meureunnan duit tiis. Kemana si Akai sarwana. Padahal ada orang nggak tara nuna duit di kulkas. Tapi dah lo baru nanyakeun duit di ka urang. Lain bae euy. Ngomong-ngomongnya si Yogi tepikeun ka ayeuna baud keneh euy ka urang. Teuing kunaon eta euy? Naon? Pasea maneh? Henteu wa. Terus baud kunaon atuh? Heuh jelema teh ongkoh resep heureuy, tapi belikan wa. Urang teu pira ngan dipegatkeun hungkul ka bae remna, da tepikeun ka ayeuna baudna teh. Aji telengeus atuh heureuy teh. Jadi, daripada kaspon, kayak gawe di mana? Di pabrik, tapi pabrik racun. Itu bahaya ya, main terek oge. Pabrik racun. Kan bahaya lah. Dek di pabrik racun oge dan penting mah gawe we urang mah. Jaben keur kieu mah urang keur butuh duit pan. Bener, sanggup tapi Sok lah bae. Bagian naon emang? bagian ngasaan. Kan. Jadi tah aing nyadar meureun. Asup atuh. Dengan huruf. Bagian ngasaan racun. Sok siap. Action. Setan. Siapa Kakak lah geus. Pan. Aslina Mending gawe we bae kela anjing kumaha ieu teh. Duh, aing. Kemana tuh si Akai? Ngomong naon aing teh. Siap. Si Akai. Kela. Yo. Dia motor.